Koret kopet pelit medit kikir kumat keket mengkene merege hese merejel merepet cap jahe cap pada cap bulan menjet caplang. Nah jadi kadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dararamang wabos. Tilu ciri jalmi koret cek Apep Rahmat Slamet. Koret nyeteh sifat goreng patut anu bisa jadi sarakah. Ciri-cirina loba, tapi urang bahas tilu we. Ciri anu kahiji nyaeta alim rugi sapeser oge. Ieu jalmi tipas lahir atos alimeun kabidan komo ka dokter mah. Hayangna ku paraji atawa inung beurang meh bisa cap nuhun. Mun lahir ku bidan oge lantaran parajina alimeun jeung eta oge kabidan teh kusabab nganggo jam keskin. Daging sato anu sukuna opat jeung suku dua teu beukieun. Paling alus dahara jeung pais lampuyang. Bisa dahar jeung lauk oge mun bulan Rajab jeung bulan Mulud atawa mun menang jotik ti tetangga anu syukuran. Siga namah nuju sakolana oge tara daek mayar iuran uang kas kelas. Kajalmi anu kieu ngabejan we daripada nikah mas kawinna dibayar ngahutang, mending ngajukeun proposal ka Badan Amil Zakat, Infak jeung Sedekah, jang mas kawin, jang mayar kontrakan imah, jang mayar listrik, jeung jang dahar genep bulaneun. Kaetes ya kacida-cida teuing. Ciri anu kadua, resep anu gratisan. Jalmi ieu mah hartana buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah reaketon buncir leuit loba duit dihareup undeureun di tukang alaeun dipipir petikeun leumbeuy beweungeun rambai alaeun si jambrong di kolong si jabrik dipipir si jago di parango ngeunah dahar ti brahees ngeunah nyandang ngeunah nyanding ngeunah nyandung ngeunah angeun jeung ngeunah angen tapi hoyong wae meunang bantuan ti pamarentah saperti kartu sembako, kartu prakerja, tarif listrik, PKH, BLT, FLPP, KIS, KIP, KTP, KK, NPWP, SKU, AJB, BPKB. Jadi arek ngajukeun kur. Ciri anu katilu. Tara bura bere tapi hoyong dibere. Mun nganjang ka kolotna oge ngan saukur ugal egol nyonyoren pestol anu merongkol sagede panakol bari jeung beuki ngompol datang kepat teu kapal teu kepeul teu jangjang teu jingjing teu jungjung teu pasar teu pasir teu pasur teu hunyar teu hanyir. Tapi mun aya anu mere saperti takokak jotang sontoloyo raginang bubuk jeung beleketak bulukan oge dicandak ngan dibere amplop serangan pajar mah mungeun kecuali dibere duitna. Tah eta tilu ciri jalmi koret, tapi aya hiji kaalusan jalmi koret nyaeta moal wanieun nyandung. Sabab nyandung mah nambah anggaran anyar kecuali mun nyandung disubsidi ku pamarentah.